Dah jangan mati boga, madang garon duit, tak stres aing mah. Dah rumah kakak untuk kena tahu pisan. Bu, tas ini. Ya gini barang-barang balikku masih. Kurang masalah. Terus Nam, ngomong di mah. Nam. Masalah baik. Dua masalah, lima masalah. Jadi masalah. Makan kan sih? Allah. Ih, ini sama kentang sih. Tuyul ke marut sapi. Atuh saja kuma. Sekolot-kolot gue suruh marah sapi. Kamu kasih pakai kuma. Itu aing mah celemon. Terus mendingnya panggil kencai. Bocah iya, dik nage teu boga. Siapa laki balik, bukan panggil ke wedang, malah di jam menungan. Masa terus panggil masih ya? Atuh kuma deh mak. Tara we lagi sekolot. Itu diurus masih ya, makin wedang. Tuh gitu-gitu teuing. Kita dianggap anjak dikawinkeun ka budak eta. Babawan mak emas 2 kilo naon sagala ditawaran madang mah tara. Ih bantat. Kita geus balik teh, geus padang tacan. Bieu mak. Ieu ti pagawean keluarkeun. Ngojek da bieu heuh. Mumet. Tan kudu kumaha tot, da kumaha de mana dikaluarkeun tina pagawean. Duh, da bieu mak. Ijazah ge da lain sarjana acan, jana dikaluarkeun. Engke istri ek di Paraba naon. Tegawe sih. Tot masa serahana dijual bae toto. Dijual bae toto. Jang barang teuing jang naon bae sia usaha toto. Heuh, nama bangga jual emas, eta kan masak aing. Atuh kumaha nok, pan sage nyaho keur kalayan kieu. Dijual bae ge gampang sukan aya digantian aya sapi. Sapi nu dijual bener teh hayang da merangan ngarit. Ih, pan emak teu nyuruh sia ngarit ieu nok. Sok emak bae nu ngarit dilakonan emak sosoranganan. Pan aing malanan dilakon ngagandong berat. Duh, aing si kadung-kadung teh disentak kuminalan tuh. Tadi wah sama sia, amat tersiksa ka menjing sia. Kayaknya nyuruh aing ka dieu. Nah, kalau benam. Kumaha? Nek magat maneh bae geus ditanya soalik mah. Tidak amat wani. Ya atuh kena diseringankeun aya hubungan nu jauh dewek jeung aing. Ari kapal bae mah. Ya dianterin lagi diantar ku aing mah dibahayaeun. Tempan ieu yakin aing mah. Nama ogah ka untuk limit hama, ampun rewel nami to aing mah.
Yo, rewel mah wajar, ngaran lagi kolot. Jahat beas. Jeung dewek geus usah sahabat abdi tenang rumah tangga jeung dewek mah. Kamu teh nyaon dawa? Aing boga adi 8. Ya ging berawujur jeung beurit. Pada bae burit. Berarti selama ini sama pen bogohnya ke aing. Iya atuh da aing mah kakabean ge friendly. Tadi kan nggelang aing sebertu ngijin 8 gram. Gelang iraha atuh nu bar teh mah teh geus dikeun-keun ya ka bikang sejen. Rasa pura-pura baik. Di atas ketemuan ini nggak jambangan, nang sakit ku aing. Kita ayo padu baik mama. Balik, lantek balik ya. Balik tuh balik. Aku mah iyo. Guys, Bo, kamu diselesaikan baik-baik wae. Aing jadi manten aing na. Hap, dia. Nanti calurang tuh sana gitu ha. Kayak sana ka dia bari rada log. Nanti calurang gitu. Saya tes bebenean panjang gitu. Jen. Oke. Kayaknya Mas ya mas selama ini apa pen bogohnya ke aing. Udah mah kakabean ge friendly. cik. Laknat. Canda laknat. Jen. Dia udah dalam batas maga, ketemu toha. Kadang jarang-jarang deh. Action. Dia udah dalam batas maga, ketemu toha. Kadang jarang-jarang deh. Action. Jadi baru lang hutian. Kayak udah jelas foto, ya kan udah ingat. Action. Action. Jahat beas.